Zaman Sutiono dan masuk saudara. Tanpa terduga. Tadi kurang cermat umpannya tadi, dapat gagal Nurjaman. Dan masuk saudara. Pasien mantan pemain Persib Bandung tah ieu eta jamanana. Aduh, jadi era kieu euy diwawancara teh teu biasa grogi kieu teh pasti bobotoh nonton ya kieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui di BBC channel Beja channel. Beja kabaraya saayana ku basa Sunda saaya-aya. Abdi di BBC channel ngalangkungan ieu channel hoyong nambihan silaturahmi sareng berbagi anu malapandang aya manfaatna keur dulur sadayana, baik anu bersifat hiburanana tetapi anu berbentuk informasina. Tinangtos seueur pisan kakirangan, kalemahan sareng kalepatan mugia tiasa ngamaklum. Bapak Ibu Mamang Bibi Uwa saderek sadayana bahaya Sunda. Sepak bola atanapi istilah Sunda aslina nyaeta main bal. Ku zaman kiwari di negara urang tos berkembang pesat. Pikeun ngabedakeun nu paling sederhana sareng sok sering disebat nyaeta tah sepak bola di negara urang Indonesia minimal untuk Liga 1-na mungkin oge Liga 2-na benten sareng kapungkur. Pami kapungkur mah majar masih amatiran baik pengelolaanana maupun tina kepastian pendapatan pemain. Tah ayeuna mah tos profesional. Hal anu paling gampil ngabedakeun antara kanyataan baheula amatir teras ayeuna tos profesional nyaeta dina waktos nu kalangkung mah main bola teh tak can bisa diandelkeun jadi sebuah pekerjaan atau profesi. Seorang pemain bola nasional jeung tos sohor sekalipun selain sibuk main bola oge kudu tetep gaduh pada melan utama. Karena kepastian penghasilanana teu acan aya. Tah ayeuna mah majak tos profesional nyaeta tos bisa diandelkeun penghasilanana sareng bisa fokus hanya main bola saja sebagai profesional yang dihargai dan dibayar sesuai kontribusina kepada tim yang dibelanya tentunya. Tah supados teu panjang teuing dina video ieu ayo urang nyerioskeun sejarah sepak bola Indonesia khususna sejarah tim sepak bola kebanggaan Bandung bahkan Jawa Barat nyaeta tim mana deui nu dipilih maksud pami sanes tim Persib Maung Bandung. Baraya Sunda ternyata tim Persib Bandung ieu memiliki perjalanan panjang dan pasang surut selain tentu prestasi-prestasi yang telah berhasil dicapai. Samalah ternyata sejarah sepak bola Bandung dan Persib Bandung begitu erat dan tidak terpisahkan dari sejarah dan perjalanan sepak bola negara kita Indonesia. Mangga nyanggakeun ieu runtuyan caritana. Baraya Sunda sadayana perkawis urusan persepak bolaan di negara urang Indonesia ngawitan berkembang nate karak ti kisaran bangsa tahun 1800-an. Kitu oge perkembangan jeung pengelolaanana jauh pisan ti kata profesional. Waktu harita ayana sepak bola jeung klub-klub sepak bola teh ngan saukur murni demi olahraga sareng kangge pangaresep wungkul, hobi wungkul sareng menjaga kesehatan. Nah, terwaktu dijajah kene Belanda, perkumpulan sepak bola di Indonesia teh tos aya perkumpulanana nyaeta disebutna NIVB nyaeta The Netherlands Indies Football Bond. Anu saterasna berubah deui namina janten NIPU nipu. Janten nipu ieu nyaeta Netherlands Indies Football Union kitu deui aya oge ti perkumpulan warga keturunan Cina harita ngabentuk oge perkumpulan sepak bola anu terpisah nyaeta disingkatna disebutna HNVB Huanan Football Bond.
Jeung aya oge perkumpulan kerakyat pribumi anu namina nyaeta PSSI, tah istilahna entos PSSI. Nah, tapi kembajangan tina eta singkatan teh aya bentenna sareng ayeuna. Pami ayeuna mah PSSI teh nyaeta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, maka harita mah kepanjanganana nyaeta Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Persatuan Sepak Bola Nasional zaman harita. Tayana orang balik deui ka Persib atanapi sejarah persepak bolaan Jawa Barat. Tah di Bandung mangsa harita tos aya oge organisasi sepak bola nyaeta BIPB Bandung Indonesia Football Bond anu jadi bibit atau cikal bakal terbentukna Persib Bandung. Kusabab harita memang zaman perjuangan anu teu leupas tina semangat perjuangan, BIPB diharapkan oke bisa jadi alat perjuangan pikeun ngahijikeun sumangat jeung solidaritas masyarakat Bandung jeung sakuliahna kangge memupuk rasa nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air Indonesia. Tak kalaresan waktu harita oge ternyata lahir oge perkumpulan sanes nyaeta PSIB atanapi nyaeta Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Kemudian PSIB dan BIPB bergabung dengan membuat pernyataan pergerakan yang lebih jelas dengan merubah nama mereka menjadi lebih Indonesia, yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Bandung atau Persib Bandung, yaitu pada tanggal 14 Maret 1833. Nah, pada tanggal itulah Persib Bandung, klub kebanggaan yang sangat dicintai bobotoh resmi berdiri nyaeta pada tanggal 14 Maret 1833. Sakumaha nu aya di logo Persib Bandung. Nah, pada awal berdirinya Persib Bandung ini banyak sekali diremehkan oleh warga dan pemerintahan Belanda di Bandung saat itu karena dianggap Persib Bandung teh tidak akan mampu digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Taku alasan eta Persib Bandung sok seringna latihan teh di lapangan-lapangan pasisian kota Bandung, sabab di lapangan-lapangan anu aya di pusat kota mah Persib teh tara kabagian teu di bagian tempat jeung saolah di anak terekeun. Atau emang bener di anak tereken lain saolah. Anu mimpin BIPB zaman harita teh nyaeta Bapak Syamsuddin, lajang diteraskeun ku putrana pahlawan nasional Dewi Sartika nyaeta Raden Atot. Malah ngaranna oge tos teu BIPB deui tapi tos gentos nami janten Persib Bandung. Nah, setelah Persib Bandung resmi berdiri pada tanggal 14 Maret 1933 dan menjadi salah satu alat perjuangan rakyat kota Bandung dan sekitarnya, maka beberapa orang warga Belanda mendirikan Football Bond Bandung Omstreken atau PBBO yang merupakan saingan untuk Persib Bandung. PBBO adalah perkumpulan sepak bola yang sering melakukan pertandingan-pertandingan di pusat kota Bandung. Walaupun demikian, masyarakat kota Bandung teh lebih tetap menyukai Persib Bandung. Bahkan akhirnya beberapa klub yang sebelumnya bergabung dengan PBBO seperti Uni dan Sidoli bergabung dengan Persib Bandung. Kemudian ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, persepak bolaan di Indonesia teh untuk sementara dihentikan, termasuk juga kegiatan-kegiatan persepak bolaan di kota Bandung. Oleh karena itu Persib Bandung juga untuk sementara vakum. Selanjutnya pada era tahun 1940-an sepak bola Indonesia kembali menggeliat, yaitu tahun 1948 Persib dibentuk ulang, dibentuk kembali, ditata kembali untuk mengikuti Liga Perserikatan pada waktu itu. Di tahun 1853 dugi ka tahun 1857 Persib Bandung markasna teh di Cilentah, tapi kadienakeun pindah ka Jalan Gurame nepi ka tahun 2000-an. Prestasi Persib tempo dulu teh nyata juara di tahun 1877 tuh 1877 Persib terus juara. Terus jadi juara Perserikatan tahun 1860 hiji saenggeus ngalehkeun PSM Ujung Pandang di final. Anu kusababa eta di tahun 1862 Persib
dipercanten ngawakilan Indonesia di Piala Aga Khan di Pakistan. Tapi selajengna daerah 70-an Persib ngalaman masa-masa suram jauh tina prestasi, malah lain tibang tara juara tapi oke malahan kungsi ngalaman terdegradasi teu main di liga utama. Ayeuna sakitu panginten cakapkeun heula video ayeuna punten tina kirangan sareng kalemahan oke kalepatan atau nuhun tina pangatosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.